Mana penting mun apa? Ih, nih. Aing mah. Tuh cuma ringkak. Dari penting tadi. Bodoh. Aing. Dah, soak teh pokoknya. Di mana? Apa nguseup penting? Di Balong Panjang. Di mana Balong Panjang tuh? Tukang pos. Oh, dirinya Di Wadungan, Balong Panjang teh. kumaha kitu make jeung maruringkak eta. Si Oyeng oh. Oye, Kumaha? tuh ayo orang mah ngusip teh ku rupana ku cacing nu leutik, cacing plastik. Datang si Oye. Mantap cacing. Euy kan. Betah we dengan cacing leutik. Nyacingan ku sorangan. Ngadon ti kayet. YouTube lah teh. Ngait kan nu? Kena runtah. Lain deh itu mah. Teu diganti. Oh, Cacing gede mah ngalah atuh cing eta di dinya. Ngorehan hanapeun pos di taneuh. Bisa kata eta di Korea teh. Atuh mah gayaan we eta teh dari Ku bayar teh we dianteur. Menang meureun. Cacing kalung. Lung. Cing teh. Cing. Heula ieu naon kira ya. Beda. Laukna da teu gararing cing teh make jeung dibere cacing kalung teh gering tipat. Oh, jadi diberi cacing kalung gitu ya, Pak. ayo urang Untuk tenawan. mau usip ge ukuranna 0,8. Nomor 3. Ayo si Oyeng nomor 3. Mah. Urang mah nyacingan teh hiji heuh. Nyacingan si Oyeng mah sakali nyacingan teh make cacing plastik teh 10 mah aya hiji teh gitu. Dijarkeun sekarang di sini. Atuh beak cacing urang. Kan ku urang ge bener. Si acai teh ngalah. Atuh, meureun ai lauk cage kieu meureun ai lauk meureun Kayak cacing gitu ngangan cacing pikir panjang meureun laukna oge nya. ngangan mah janjer ku Pak RT mitina mah dina pos lah anu tadi teh Apo? dinu garing geura dinu garing mah nya cacingan dinu Buah garing buah dek neon unur-unur meureun lain cacing jadi nu garing gitu kan. Si Oyeng Oyeng menang cacing kalung ai ceuk si Ido itu nah Yeng cenah da teu garing tipes Dan kecau untung tenawarnya udah cager kali Hendrik. Ti dokter Hendrik. Aduh, anjing saya. Kesangan eta mah.